rame-rame teh di Persik cenah adat-adatan beb. Di Persik teh kurban sapi. Kumaha beb tetep bisa adat-adatan gitu di Persik. Sapina dicanak deui. Oh, nah dicopot deui nya ini. Oh nitip. Nitip dulu. Pencit korang dinya. Naon diponcit. Acan atuh. Pan dicopot deui cenah. Balik bisa. Ini ngelor lain. Lain anu teh kumaha beb. Bisa ribut-ribut gitu deh Persik di kurban. Supir nanti kurang benge. Udah gitu. Oh, lain kurban didinya nitip, dicopot deui gitu. Lain nih, kaera dicopot deui. Emang kurban di mana di Sarawak keneh atuh meureun kurban mah nya? Dek dipencit sorangan. Dek dipencit sorangan. Alah. Nanya. Kapan cek orang mah kurban mah di mana we? Orang mah bebas we. Yang penting mah niat orang dibagikan kemana-mana genya. Nah, ibadahnya berbagi. Ini dipasarkan ke masjid malah di kemana-mana kan kayaknya. Ayo mana dibawa deui atuh beb. Atuh pogo kesal. Keetana kesal cenah bulan wah ieu urang menang warga ieu bakal loba daging gitu nya. Kata dibawa deui daging nanti gitu. Tapi nu ngomong dikaitin dengan politik beb. Dapan dari Persik iya ngeposting senang nuduh di Persik itu cenah nyangka nama cenah pada dirinya pendukung Anies pan kieu beb carita teh Dewi Persik teh pan kurban kan viral eta teh berita teh viral berita Dewi Persik dengan adat-adatan padahal sapina diterima cenah dibere 100 juta oge ku KRT teh padahal mah lain kitu. Jadi Dewi Persik teh kurban kitunya kadinya teh nyimpen we sapina teh sabaraha saton lebihnya setahun setengah cina setahun lebih lah gitu. Oh tadi dititipkan di tadi nama ada kurban cina di PRT eta di masjid eta hari pek teh geus genep jam teh dicopot deui. Oh dicopot deui. Ai si RT mah pan apalna dek kurban didinya kitunya borong saato pete dicopot deui teh sapi na teh si sapi na teh nah cenah dicopot deui jauh
nya meureun kesel meureun ate nya. Nah meureun dicokot deui. Jo cek supirna teh tolong bantuin cenah masukin ke mobil. Nya meureun si eta teh cenah. Nah cenah. Ayeuna keur mah cenah meureun teu mere kitu nya. Teu mere ieu kita ayeuna dicokot deui nya kesel gitu. Jangankan heeh ke cenah cek supirna teh. Bere cenah uang rokok mah. Cek si Cina, ini ngomong supirnya cina kurang deh ini. cek si RTT kan cenah jangankan diberi uang rokok 1 juta 2 juta juga saya nggak mau cenah Cek RT nate. RT nate dah teu bisaeun atuh sapi segede kitu dititah bantuan naikkeun gitu. Pangasupkeun sieun gitu RT nate. Jangankan bare uang rokok 1 juta 2 juta cenah 100 juta pun saya nggak mau, ada teu bisaeun meureunnya. Keur mah deui kesal deh. Eta sapina ada didinya dipencetna jadi terjadi didinya di bawah deui. Kan rada gendok atuh. Gitu carita teh. Naon disangkut pautkeun jeung politik, cenah pedah pan Dewi Persik teh pernah manggung di Ganjar, cenah cek Dewi Persik mah. Cenah jadi kan didinya teh mayoritas pendukungna Anies. Kedah urang osok manggung di Ganjar cenah ditolak. Padahal mah lain ditolak, dicokot euy sapina teh. Rek dibagikeun ka Ganjar. Ka sahabat Ganjar dibagikeun. Urang mah kurban we. Teu kudu sahabat Ganjar, sahabat Anies. Eta teh dicokot ku sahabat Ganjar teh dipindahkeun cenah. Da didinya mah cenah. Ieu pendukung Anies berarti entong mereka pendukung Anies gitu kumaha ya. Padahal dek pendukung Anies dek naon keun bae urang kurban mah. Tah dicopot deui. Kurna mah dibagikeun ka warga tuh dek pendukung Anies dek pendukung Sakidat.